Kanjeng Nabi Ibrahim komo tama. Geus lamun dongeng eta atuh tama leuwih luhur deui tama nabi. Atuh, kadeuleu aku kasat mata. Ngagebrah kapan? Di bandring, dijepretkeun sak brak. Cek Raja Namrud. Ternyata awas ya seuneu cek Gusti Allah. Kuni badda wassalaman ala Ibrahim. Padahal teu ngomong kitu Gusti Allah betul jeung contoh urang we. Datang ke jero Kanjeng Nabi Ibrahim kaget. Seuneu tiis seuneu. Kunyana dicekel ome di ome kieu. Hei. Seuneu sia tiis. Seuneu tiis. Masya Allah. Kunaon eta? Dibukakeun hijab. Urang kan ieu kuari kasihir ngaranna ku kemewahan dunia. Kemewahan dunia teh sihir. Mentek lamun haju aya kiai, lepas si kakiayanana. Kasihir teh kiai. Teu kudu, hayu bae urang ngararaji ibadah ka Gusti Allah. Masya Allah kasihir ku dunia. Batur baparantina kasihir teh urang mah tukang ngaji, tukang ibadah teh kudu geus urang. Ke balik nyolok beres. Nyolok du di imah lah. Selesai.